Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qodaratin maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judul carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda Padaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa madarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana di pasawahan anu mana harita si Jupri sareng si Juha nyaeta eleh tarung ku Jakarana. Samalah pangawakanana lamokot uleutak eta hajat teh mitra ja. Kumaha tu mitra? Lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kayaan alam pabeberang nyatana di hiji pasawahan. Jakarada mentong ngajat sia lantaran ancan rengse sia gelu teh licik sia dasar riwa keberangan oplok sia bagas Jupri teu kudu gogorobokan da si Jakarada mah geus jauh mending ayeuna mah urang neangan susukan terus urang kukumpah dalam mun kieu mah atuh awak urang jadi siga kebo anu keur guyang. Wah, da gara-gara si kasebelan eta. Kalacat duanana hanjat kana galengan. Tuluy laleumpang patutur-tutur maksud nama rek naryangan susukan sangkan maranehna bisa ngabersihan leutag anu aya dina awakna. Sajajalan duanana teu eureun ku kulutu sedap puguh kacida ambek kanu jadi musuhna. Komo barang inget kana caritaana mah anu geus wani nangtang ka guruna. Sarata nyebutkeun rek ngayakeun balitungan. Uguh si Juha jeung si Jupri hatena meni ngahayap panas. Hayang geura nepikeun amanatna kanu jadi guruna. Mitra kaum dangu cag urang tinggalkeun lalampahan si Jupri jeung si Juha. Insyaallah kahareup baris kasampeur deui. Tah ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun kayaan di Pasir Nangsi di imahna Bahdirga jeung Amburasti. Harita teh wanci geus peuting sigana geus nincak ka saleureut kolot. Bahdirga keur diuk sorangan di tengah imah panon kucap kiceup neuteup lalangit bari nyarande kana bilik. Leungeunna teu leupas nyeklan padudan. Sedengkeun si Ambu harita teh geus ngarengkol di kamar. Di luareun imah sora jangkrik gang cari cangkas reang di sarada patembalan. Angin leutik ngahiliwir ngoyak gendang daunan pating arulang pating korosak. Ari hawa karasa beuki tiis asa nyacep kana awak tembus kana sumsum balung. Dina kayaan kitu di buruan imah aya saurang jalma anu keur ngajanteng nangtung. Bari ngawaskeun ka jero imah anu katingali caang ku lampu cempor. Eta jalma teh tayalian ti Jakarana anu harita geus anjog kadinya. Gembolan diceklan hatena geus teu sabar hayang geura amprok jeung indung bapana. Alhamdulillah ya Allah. Sok sanajan lalampahan teh kawilang jauh. Tapi ari dikeureueuh mah teu burung nepi ka dieu. Kitu ceuk Jakarana ngagerendeng ngomong sorangan. Serog ngadeukeutan kana pelebah panto ceuli dengdek ngadedengekeun kayaan di jero. Kocapkeun Mbah Dirga nu keur diuk di tengah imah harita ngadadak curinghak.
Sabab jelas pisan di luareun imah kadenge aya sora anu leumpang jeung sora anu ngagereneng ngomong. Nya sok sanajan lalaunan, tapi Bahdirga seukeut pangdengena. Nah aya saha di luar? Lantaran bieu jelas kadenge aya sora anu leumpang jeung sora jalma anu gagarendengan. Ceuk Bahdirga. Panon melong kana panto. Tapi bareng jeung kitu harita panto aya anu ngatrokan ditumbu ku sora saurang jalma anu uluk salam. Assalamualaikum Abah. Bah, Ambu, tos kulem? Ceuk jakarana anu aya di luar ngagerowan ka indung bapana. Ngadenge kitu puguh bae Bahdirga ngaranjuk tapi bari jeung bunga. Lantaran sanajan lila teu panggih oge tang tumual poho kana sorana. Da puguh ka anak sorangan. Waalaikumsalam. Walon Bahdirga terus jung nangtung koloyong buru kana panto. Tapi samemeh dibuka pok Bahdirga tumanya lantaran hayang yakin heula kanu aya di luar. Saha anu di luar? Abah, ieu abdi putra Abah jakarana. Enggal bah buka pantona. Margi abdi teh tosono pisan ka Abah kali ka Ambu. Baluk eta teh hidup Ujang. Lares Abah ya abdi jakarana. Walon jakarana nya geus kitu mah teu meceunan waktu. Kolotrak Bahdirga muka tulak reket brai panto muka. Breh katempo aya saurang jalma nu keur ngajanteng. Sok sanajan ukur remeng-remeng tapi Bahdirga cukup awas kana dedegana. Nya oge geus lila teu panggih tapi da moal samar kanu jadi anakna. Abah, ieu abdi bah. Jakarana teu srikna ngarontok ka Bahdirga da puguh bakat kusono. Geuning ieu teh hidup anak Abah. Sumuhun Abah, ieu abdi jakarana putra Abah. Walon jakarana ngomongna dumareuda. Solongkrong munjungan ka si Abah. Ujang anak king jakarana anak Abah. Bagya geuning hidup geus mulang kumaha kayaan hidup teh cager jeung deui ka mana bae geuning meni ngamplang. Teu srikna unggal poe Abah jeung si Ambu lengo deui nungguan hidup datang anak king. Alhamdulillah Abah. Abdi mah pangesto. Kumaha sawalerna Abah sareng Ambu daramang salami di kantun ku abdi. Alhamdulillah Abah jeung si Ambu oge cager. Hayu atuh urang ka jero. Pasti intung hidup pungaheun ningali hidup datang teh geura. Bahdirga jeung jakarana arasup ka jero imah. Brug pantona dipeundeutkeun. Ari si Ambu anu ti tadi geus sare di kamarna. Barang ngadenge aya sora anu keur ngarobrol harita langsung ngoreja tudang. Da puguh asa kagereuwahkeun. Sarata terus gura-giru kaluar ti kamar. Barang gok Ambu Rasti olohok mata simeuteun. Tapi bari jeung bungah lantaran nempo anakna. Jakarana geus aya di dinya. Ujang anak Ambu eta teh hidap kitu? Tanya Ambu Rasti terus nyampeurkeun ka anakna. Ambu, sumuhun laras ya abdi. Ujang geuning hidup geus datang. Alhamdulillah ya Allah, nuhun Gusti. Ari geus nepi kana waktu nama teu burung geuning hidup mulang. Pagi anak king jakarana anak Ambu. Ceuk Ambu Rodia. Ngarontok ka anakna da puguh bakat kusono. Cimata kabungah ngalembereh mapai kana pipi. Keur sajongjongan. Indung jeung anak silih rangkul kawasan hayang nyacapkeun rasa kasono. Ujang kumaha hidup cager kasep? Alhamdulillah pangesto. Sawalerna kumaha salira Ambu damang? Alhamdulillah aya berkah Ujang. Dina danget ayeuna mah Ambu jeung si Abah cager teu kurang nanaon. Ambu geus tong digugulung wae atuh anak urang teh. Ajak ka dieu seuna diuk lain kalah diajak ngobrol bari nangtung. Heueuh poho deui atuh da bakat ku bunga kami teh Abah. Jang sok diuk ka dinya jeung si Abah ke Ambu rek nyokot heula cainya. Sawios Ambu teu kedah ngarepotkeun. Antu tong ngariweuhkeun anu puguh mah atoh we nu aya.
kelanan. Leo si ambu gura-giru ka dapur rek nyokot cai keur anakna. Ari jakarana gek diuk sila hareupeun Bah Dirga. Buntelan ditunda gigireun, keur kitu torojol si ambu bari ngajingjing teko jeung cangkirna. Lalauhna seupan causa piring tapi geus tiis. Sok ditunda hareupeun jakarana geus kitu, gek diuk gigireun Bah Dirga. Ujang abah teh kacidanga rasa bunga. Samalah teu nyangka lamun dina peuting ieu urang bisa ngumpul ngariung deui. Desrikna unggal waktu ku abah jeung si ambu hidup teh dipika inget sarta tara kendat doakeun sangkan hidup salilana aya dina panangtayungan pangeran. Bah Dirga ngamimitian di cumarita bari neuteup ka anakna. Abah kali ambu hatur nuhun kana sagala rupina. Sarta sadayana ku abdi katampi kateda pisan. Ku ayana doa ti salira abah kali ti ambu anu teu aya kendatna. Salamina abdi aya dina panangtayungan mentena. Samalih naon rupi anu janten pamaksadaan ayeuna parantos diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu abah, nu mawi ayeuna abdi enggal wangsul teh. Jadi pamaksudan hidup teh geus hasil. Leres abah. Syukur atuh alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Hatur nuhun Gusti anu Maha Agung anu Maha Murah anu tos ngaijabah kana sagala pamaksadan pun anak. Walon Bah Dirga namprakeun kadua leungeunna. Ngucap syukur kanu Maha Kawasa. Ya alhamdulillah atuh ari kitu mah syukur Ujang. Ambu teh ngarasa bunga. Ceuk ambu Rasti bari neuteup ka anakna. Hate kebeku rasa kabunga. Ujang, cing sok atuh geura caritakeun ka abah. Naha naon bae anu geus kaalaman ku hidup teh salila lunta ti dieu. Sugana geus loba rupa-rupa kajadian anu geus karandapan. Boh anu susahna, boh anu senangna. Nya bener Jang. Lamun hidup teu capek masuk atuh gura caritakon. Da ambu oge sarua yang ngadenge kana lalakon hidup. Mangga abah kali ambu. Naon rupi kajantenan anu kantos karandapan ku abdi sadayana bade dipedar. Kieu ieu teh. Teu talang ke barabat jakarana ngadadarkeun di sagala rupa kajadian anu geus karandapan ku dirina. Timimiti kajadian di lembur Cimanuk sarta nepi ka kapanggih jeung Bah Daroji tukang parabot anu aya di lembur Cikoneng. Anu saterusna jakarana ngalaman tarung rongkah ngalawan Ki Badrowi di lembur Batu Nunggal. Sarta daek teu daek harita kudu ngalaman asor nepi ka dirina didorong ku angin puyuh lilimbungan ciciptaan Ki Badrowi. Terus ragrag ditutugan Gunung Gede, ditulungan ku Aki Wirajagat jeung si Imong. Samalah teu kaliwat lalakon ngeunaan dirina anu geus panggih jeung anu jadi emang ngajuragan Jayarana oge, kabeh dicaritakeun kitu deui ngaran indung jeung bapana oge disebutkeun. Tah kitu abah sagala kajantenan anu parantos karandapan ku abdi teh. Jakarana mungkas sakabeh caritana. Ngadenge lalakon sarupa kitu Bah Dirga kitu deui ambu Rasti gogodeg. Samalah sakapeung bari kumecerek. Jadi kitu nya sakabeh lalakon anu karandapan ku hidup teh. Tetela geuning panjang samalah nepi ka ngalaman kajadian anu mata ketir. Tapi sanajan lalakon hidup teh nepi ka kudu narohkeun nyawa. Keun wae sabab ayeuna mah hidup geus salamet. Samalah geus hasil manggihan raratan kula warga Ujang anu diteangan. Tah ngeunaan sakabeh lalakon anu geus karandapan ku hidup. Eta teh mangrupa pangalaman anu kacidahadena. Lantaran teu sakabeh jalma boga lalakon anu kawas kitu. Ceuk Bah Dirga. Nyaritana Daria bari neuteup ka anakna anu keur sila meuni meneko.
Syukur pisan atuh ayeuna mah kulawarga hidup geus kapanggi raratana. Sarta hidup geus jelas asal usulna. Tapi saha tadi teh ngaran indung jeung bapa hidup teh poho deui ambu mah. Si Ambu nanya ngaran indung bapa Jakarana. Sok sanajan tadi geus disebutkeun ngaranna tapi amburas ti poho deui. Kawan tu geus kolot sok pohoan. Hor make nanyakeun deui apan tadi geus disebutkeun ngaran indung jeung bapa si Ujang teh. Piraku geus poho deui ambu? Nah make nyebut piraku ari kami poho. Kudu kumaha atuh Sarbah? Teu naon atuh poho deui mah maklum geus kolot. Sok sebutkeun deui jang ngaran kolot hidup teh. Da sabenerna mah sarua abah oge poho deui. Tuh geuning poho deui. Dasar aki-aki bisa we ka batur mah. Tembal Amburasti bari nyekikik seuri panon ngadila ka si Abah. Teu sawios Ambu mangga ku abdi disebatkeun deui. Nya pami wastana pun biang teh nyilaraning rum. Pami pun bapa wastana Rana Wijaya. Tah pami pun paman wastana Jayarana. Kapungkur anjeunna linggih di lembur Batu Nunggal tah kitu Abah Ambu. Oh kitunya. Jadi meureun Abah awewe anu kapanggi baheula teh laraning rum ngaranna teh nya. Ceuk Amburasti bari ngareret ka si Abah. Ya heuh lamun kitu mah moal salah deui. Tah geuning ayeuna mah jadi kanyahoan saha-sahana. Tetela lamun kitu mah teu salah sangkaan Abah teh yen hidup anak jalma anu beunghar. Lantaran Abah bisa nyaho kana kongkorong anu dititipkeun ku indung hidup. Eta teh lain barang anu leutik pangajina. Da jalma anu biasa cara urang mah jarang anu boga. Leres kitu pisan kasauran pun emang oge bah. Syukur ambu bunga ngadengena oge. Tapi omat ya sanajan ayeuna hidup geus panggih jeung emang hidup. Hidup ulah poho ka ambu jeung ka si Abah. Tapi lain hartina hayang dibere pamulang tarima kitu sote sok sieun bisi hidup pindah pileumpangan. Anu engkena embung aku kolot. Da malum atuh ari jalma masokkeun aku owah gingsir. Kitu ceuk si Ambu nyaritana dari yang ngelingan ka Jakarana. Hariwang inggis anu jadi anakna embung aku. Komo deui ayeuna geus jelas lamun Jakarana teh hiji-hijina ahli waris ti kulawargana anu kasebut beunghar sagala aya. Sumuhun leres Ambu. Ari jalmi mah sokkeun aku owah gingsir. Nanging insya Allah abdi mah moal hilap ka Abah kali ka Ambu. Piraku abdi hilap ka jalmi anu parantos ageng pisan jasana. Samalih janji abdi. Samalih abdi janji saumur hirup sejaba bakti lir ibarat bakti kasepuh abdi pribadi. Jakarana ngedalkeun janji saumur hirup narik babakti ka si Abah jeung si Ambu. Geus jang. Abah oge percaya ka hidup mah. Anu tangtu moal kawas kitu lantaran hidup teh tileuletik ngabogaan sifat anu hade. Sajabati kitu hidup mah kaasup jalma anu untung. Kumaha maksudna Abah? Tanya Jakarana lantaran can ngarti kana maksudna. Nya untung atuh Ujang mah. Ari sabab teu sakabeh jalma bisa diangkat murid ku Aki Wirajagat. Da puguh anjeunna teh saurang sepuh anu linuhung, saurang pandita anu utama, sareta boga ngaran anu dipikaserab ku sakurna jawara di kalangan persilatan dina mangsa baheula. Da sararea oge moal bireuk deui ari ngadenge ngaran Wirajagat mah. Tapi hanjakal Abah mah can kaparengan panggih. Tapi ari kana ngaranna mah nya Abah oge apal da mindeng ngadenge. Ceuk Bah Dirga.
nyaritakeun ngeunaan Aki Wirajagat anu ngaranna kakoncara dina mangsa harita keur ngora. Sok sanajan si Abah mangan saukur ngadenge bejana. Numawi Abah, abdi kacidang ngaraos bingah. Margi sakedik oge teu nyangki baris diangkat murid ku anjeunna. Samalih apan teu terang-terang acan ka anjeunna teh. Margi Abah oge teu acan kantos nyarioskeun lugi ka dinya. Bener Abah oge can kungsi nyaritakeun. Aih Jang, Kawasna ayeuna geus cunduk kana waktu sarata nincak kana mangsa. Pikeun hidep ngeureunkeun kajahatan si Badrowi jeung anak buahna. Anu ayeuna teh keur kumawasa di lembur Sindang Sari. Jeung ngaruksa ka lembur sejena samalah kamari mah apan anak kubu Sindang Sari teh nepi ka kapaksa. Daek cicing di dieu jeung Abah katut si Ambu lantaran terus diudag-udag ku maranehna. Nepi ka ngalaman kudu papisah jeung indung bapakna. ceuk Bahdirga. Barang ngadenge bapana nyebut anak kubu Sindang Sari. Puguh bae jakarana ngaranju geras inget ka Nyi Arum saurang mojang anu kapicam-cam ku manehna. Beurang peuting kapi eling asa ucang angge dina kongkolak mata. Kumaha Bah? Kukupingan teh putrana Pakubu Sindang Sari nganjerek di dieu. Neng Arum maksud Abah teh? Tanya jakarana bari neuteub ka bapana. Nya Ujang tuh salah Neng Arum Rengganis ngaranna teh. Samalah ayak kana sababaraha bulan di diona. Nah hari Ujang wau ka Neng Arum. Kan tenan Ambu. Abdi kenal ka anjeunna. Mung bae tos lami teu pendak. Da kitu cek manehna oge. Samalah harita basa samemeh indit kungsi nyaritakeun cenah pernah ditulungan ku hidap. Ceuk Ambu Rasti bari neuteub. Ngadenge kitu jakarana ngahulang. Puguh hatena ngarasa handeueul nya lamun seug nyaho Nyi Arum Rengganis aya di dinya. Geus pasti jakarana bakal gura-giru datang. Lantaran geus hayang amprok jeung jinisna. Tapi hanjakal ayeuna Nyi Arum geus eueuh di dinya. Iraha angkatna Nyi Arum teh Ambu? Tanya jakarana hatena bener-bener ngarasa hanjalu. Kakara kamari indit nama. Manehna boga maksud rek maluruh indung jeung bapana kitu deui baturna anu sejen. Ujang, keun bae teu kudu ngarasa handeueul. Nya kumaha deui atuh da ayeuna mah geus indit. Tapi lamun hidup hayang panggih nya isuk deui mah teangan da moal burung kapanggih geura. Ceuk Bahdirga bari nyerenge seuri. Siga anu geus ngarti kana eusi hatena. Subuhun Abah. Keun atuh enjing deui mah ku abdi bade dipilarian. Walon jakarana bari terus tungkul nyumputkeun semu. Lantaran era ku bapana. Ujang, ari eta naon eusina dina gembolan? Sumuhun Ambu abdi teh ampir hilap. Ieu teh sadayana oge oleh-oleh kanggo Abah kali Ambu. Walon jakarana ngeserkeun gembolan ka hareupeun Badirga jeung si Ambu. Ulu Abah geuning cenah ieu teh oleh-oleh keur urang. Muni sok nyiar-nyiar piatoheun ari kitu teh. Ceuk si Ambu terus ragamang kana gembolan bari dipelong. Hate teu sabar hayang nyaho kana eusina kitu deui Bahdirga oge sarua. Cing sok atuh gancang buka nahan naon cenah eusina teh. Ningali kitu jakarana nyerenge seuri, hatena ngarasa bunga. Teu talangke harita gembolan tuluy dibuka. Barang bray katemtu eusina meuni rupa-rupa. Si Abah jeung si Ambu duanana aralohok ningali kitu teh. Olo sarbah tempo geura ieu pun sagala aya. Ceuk si Ambu bari nyeukeuk seuri lantaran bakat ku bunga. Samalah terus atuh ngaguar eusi gembolan aya baju kampret, calana pangsi, samping sarung, samping kebat, kabaya,
Karembong jeung kopeah teu tingaleun kitu deui bakomole, lauk asin jeung anu sejena. Ningali kitu Bahdirga jeung si Ambu kacida ngarasa bunga. Tapi ieu mah lain bunga ku alatan barang pamerena, tapi bunga ku kanyaah jeung kaingetan sarta perhatian anu jadi anakna ka maranehna. Allah Abah, eta aya baju kampret jeung samping sarung meuni aralus keur Abah. Samalah kopeana oge aya. Tah ieu mah bakomole jeung lauk asin karesep Abah. Geuning eusi gembolan teh meuni rupa-rupa. Jang, nah bener ieu teh oleh-oleh keur Ambu jeung si Abah. Ceuk Ambu Rasti bari terus ngarampaan babawaan gap itu gap ieu. Leres Ambu, eta sadayana kanggo Abah kali Ambu. Alhamdulillah nuhun atuh Ujang. Dajeng nyana Abah teh geus teu boga baju kampret anu rada pantes. Kitu deui samping sarung calana pangsi. Da jarang meuli papakean atuh. Lantaran sok harorea meulina kudu ka lembur anu jauh. Sajabati kitu acan boga duit keur meulina. Tapi ayeuna geuning dikirim ku Ujang. Nuhun. Bahdirga katara bangun anu ato. Kop kana kopeah geuwati cobaan, kitu deui si Ambu harita ngabeber-beber samping kebat jeung kabaya. Tuluy dicobaan teteh lamun cukup jeung pantes dipakena. Abah cing sok alus atawa henteu. Lamun Ambu make kabaya anu ieu. Ambu Rasti tumanya ka si Abah. Nempokeun kabaya anu harita keur diajaran. Nyapuguh we atuh Ambu alus pisan. Samalah katempo si Gangora deui make kabaya eta mah. Maknya Sarbah. Nah nya Ambu katempo ngora deui. Nyapuguh bae atuh si Gangora deui asal ningalina. Ti behlan deuh ti nu rada jauh. Walon si Abah nyaritana ditungtungan kunya kakak seuri. Jakarana ukur mesem. Wah dasar si Sarbah masuk itu. Ari sugan teh heueuh boromaku kami di Bandungan. Dasar aki-aki kolot kumaneh. Rajeun cenah katingalina rada ngora teh tapi kudu ti behlan deuh. Atuh sarua we jeung bohong ai kitu mah. Ceuk si Ambu bari seuri. Geus kitu gap kana karembong terus dicobaan. Jang, hidup teh ngirim oleh-oleh keur Abah jeung keur si Ambu meuni loba kieu. Nah boga duit ti mana? Alhamdulillah Abah. Nu mawi abdi teh dipasihan ku pun emang. Samalih mah ieu oge aya keneh artos teh. Ku siwel jakarana ngodok saku kampretna. Terus ngaluarkeun duit sarajut cesa meuli oleh-oleh teh. Teteh lah duitna teh loba keneh. Terusor diasongkeun ka hareupeun Bahdirga jeung si Ambu anu keur aralohok mata simeuteun. Mangga ieu artos simpen bae ku Abah sareng ku Ambu. Nya bilih kanggo keperyogian sadidinten. Allah eta meuni saraju tapi eta teh duitnyaan atawa duduitan. Tanya si Ambu panon melong kana duit anu diasongkeun ku jakarana. Terus brai dibuka da puguh ngarasa panasaran. Barang breh nyawe eusina teh duit hungkul. Sarbah, ieu tempo geura duit meuni loba kieu terus kumaha meakeunana atuh. Dari di dieu mah eueuh warung jeung deui jauh ka lembur. Aeh kawas lain kolot wae ari Ambu. Nya lain kudu dibeakeun atuh ari duit mah paling oge keur digunakeun sacukupna we gumantung kana pangabutuh urang. Samalah sesana kudu disimpen sing apik. Bener Abah. Kakara atuh da Ambu mah nempo duit anu loba cara kieu mah. Antaran paling oge boga duit ngan saukur ladang ngajual hayam. Kajang Kardi tukang ngalasuluh teh geuning. Eta oge ngan cukup keur meuli bubutuh sapopoe. Tapi ari ayeuna dikirim duit toba ku si Ujang. Geus lah sok kaditu geura ampihan duit teh.
tunda dina lomari satuluyna kaditu gancang haneut keur sangu. Karunya si Ujang pasti lapareun hayang ngundahar. Dati tadi kalah terus diajak ngadongeng. Nya kalah tuluy ngobrolnya. Kajongjonan nepi ka poho. Dagus pasti atuh Ujang teh laparnya. Sumuhun ambu. Da leres abdi teh tos lapar. Nyahog atuh ambu rek ka tukang heula nya rek ngahanutkeun sangu. Samalah boga kere daging mencek ambu teh. Jig atuh lain kalah baceo ambu mah. Ari Jung henteu. Oh sabar atuh Sarbah. Menikah kitu ka pamajikan teh. Saenggeus kitu majung si ambu nangtung terus ngaleos ka dapur rek nyadiakeun kadaharan keur anakna cenah. Ari jakarana harita terus indit ka tukang ngajugjug ka pancuran maksudna rek bebersih. Nya gancangna carita mitra. Si ambu geus rengse kaprak-keprekna kitu deui jakarana geus rengse mandi. Sarta geus diganti ku baju anu bersih. Nya terus atuh harita gek diuk ngariung deui jeung si abah kitu deui si ambu. Satuluy nabrak bae dalahar bala kecerakan ngariung tiluan. Dengeuna kere daging mencek ditambah ku beuleum peda ka ambu meuni seungit angin-anginan. Sarta tetinggalin sambal tarasi, lalabna bonteng jeung terong ora. Sanggeus rengse dalahar, bah dirga sakula warga terus ngarobrol deui bangun anu eueuh kabosen. Teu sirikna mah sagala dicaritakeun ngaler ngidul ngulon ngetan taya beakna. Pang-pang namah nyaritakeun urusan Ki Badrowi jeung anak buahna. Samalah ngeunaan Ki Badrowi anu geus ngabinasa indung jeung bapana, harita ku jakarana dicaritakeun sakabehna. Mangsa alam nyerelekna teu karasa, wanci teh geus liwat di tengah peuting. Sanggeus sararea ngarasa tunduh, nya terus atuh bah dirga jeung si ambu kitu deui jakarana arasup ka jero kamarna sewang-sewangan. Satuluyna mah sarare tibra nepi ka datangna wanci salat subuh. Ayam jago reang kongkorongok, manuk ricit tina dahan ngabagyakeun, datangna alam beurang. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.